Bagor juat aing mah euy. Mun diingat-ingat teh aing mah sok menikah asa ragra ge jantung. Coba beungetan si ompong anjing, lebih parah ti bagi aing euy. Aduh. Pangi ku aing ada. Sapatan ku aing tukang irung. Aduh. Aing diet beak dicarokot. Mere gerak eta mah naon para beurit. Anjir teh bagi sawah ge eta mah ini harus ke bagi sawah aing majikan euy. Aduh. Pangih ku aing, sikat ku aing mah bayang kiih deui. Nagih kana mah. Kabos sodet. Sugan jadi nyo teh. Tah siga si Jos Leos ya. Oh bener, Jos Leos dia sia. Yo, Adio. wah, jadi jamu motor teh euy. Adio mana Adio? Adio. Bos. Japuk atuh euy. Cabuk naon? Japuk teh eta. Anggung. Aris, ante mere awewe teh naon gawe jadi-jadian. Mana eta mere awewe ke kos bagi sawah gitu. Ih, bener ieu teh. Nyawa teh tahu we sa. Teuing teh nya urang mah euy. Si Opong teh si aing udah ambek aing. Urang mah ngomongna dikasih kata. Saha? Terus nah urang ke bapak di jalan carita mah si Ucup eta teh tah si duit teh dibikeun. Si Ucup teh cek si Ucup. Kamai ku urang we cenah awe mah gampang. Urang teh nya Bolon eta hirup bolon-bolon teh. Duit aing dia kenah mung aing nyawa. pan dibikeun duit lagi ka si Ucup. Dia ke duit aing. Nyawa teh duit tang lawan Nah, kitu mah duit meunang teh menang nginyeum aing teh duit teh. Nyawa teh nang nginyeum aing teh. Nah, kamari ngomongna urang duit urang. Aing mah eta modal segitu-gitu aing Urang teh teh. yang nyawa enak naik lagi. Kieu ayeuna mah aing mah teh yang nyawa. Yang nyaho urang mah yang nagih motor eta janjina. Motor. Pan awena geus beres dibikeun. Oh, awe ciri kita awe aing goblok kita awe naon kita aing mau betuan awe lagi deh. Aing bangun. Ini kada berbagi sawah aing udah pada gitu. Terus dia enak mah. Aing amak di bantuan deh pernah cedera buah meureun nya. Duit lo kode kemae dipikeun. Tukang nangankeun barudak. Wae digawean. Lagi gawean. Desa digawean lah. Digawean pokokna mah rahasia mau dibeja-beja gawean aku mah. Kumaha ieu ngarancanakeun anak? Moal mah jeung beja rahasia aing ieu mah. Pangadeuna pangneangkeun barudak. Terus Senang ka dieu. Dek arek nyumput di dieu engke. eta Supaya budak asup ka dieu dalam mun dek aya di dieu pasti barudak moal dekeun ka dieu pasti sieun tunggu berarti dosa. kamari si Ucup si Ompong. Sompong indang-indangan make baju tinggal di mana Urang baju. teh nyaho Ting baju. Kumaha teh baju ieu bi teh bi bebegig sawah jiga dipake balik teh si Ucup tah. duit aing sakitu-kituna aing pusing aing mah kana ulu deui sumpah aing teh ngopi-ngopi acan. Saya pandangan heula kali itu dendam aing kemarin lah. Nanti balas ya. Balas. Ya. Urang neta tuh. Nah gua ada dia. Siap. Pokoknya jing ka dieu. Oke. Arek paeh arek Hajar hirup ka lah. dieu. Kunaon sia teh Pong? Uleman lamun. Kepikiran anu penting teh Acup euy. Tong loba di pikiran anu mah ngaroko heula taya sia nu penting teh meunang nu duit teh dibeukeun heula rokok. Soalnya mah lain naon. Sieun sieun papangi sorangan di jalan di Ya, sama. si Sode mah kebotan ku aing kalam. Lamun pas papangi di luan, kumaha pas peperangan sorangan coba di jalan. Urang Mun sorangan oge atuh wa aya naon batu we sikat sirana jepret jepret jepret. polisi eta mah rada kata ya. Heeh, bodohan we tipuan. Rokok heula. Rokok heula lumayan. Lagi panggilkeun atuh cenah sorangan. Walah, ayo we sok urang udah eta we rada mikiran ieu teh tadi tim orang-orang teu mengih kena sangu-sangu acan teh inget kena sangu-sangu acan. Ah, puasa mana teh kumaha? Lain puasa jadi wara gitu pemikiran si eta penting ngajarilana gitu aing. Sugan teh urang mah puasa eta mah huntu jadi deui.
sugan teh bisa tumbuh berenanya. Situ moal itu depan geus gede, pan geus gede. Oh, geus gede. Moal aja moal tumbuh deui. Moal. Oh iya. Heeh. Jauh baru gede. Orang sok sieun di jalan. Tapi lamun mikir-mikir esok inget, itunya esok inget. Terkuat aing mah teh pas kabayangkeun pas Masih orang ari, ningali ari. oge nya ngintip. Ningali beungeut maneh geus jiga jurig nya aing geus sieun. Komo si itu si sode meureunnan. Keur mah beungeunnan. Ka apa sangkana awe pas ditingali untuk maneh keur nyengir kieu. Coba tingali anjing geuleuh. Aing senam geus eta mah. Tong dipikiran tang ngarokok ngopi tuh jiga aing geunah pokona mah. Kamu ngarokok itu tadi oke ngarokok di bere rokok naon nih rokok naon NPO apa naon tadi tadi dengan ku ayah dan ulin tadi Geus eta. dari kanyot gitu dari kanyot gitu dari kanyot gitu Sebenarnya orang anjir amun tengah dia amun tengah dia gitunya cuy tadi dinya orang sorangan di dia juga mas sare-sare pikiran eta anu penting tadi Pokona tong dipikiran anu cicing we di dieu jeung orang-orang nyantai. konyol masalah cuy anjir Tuh, oh, Kenaon naon ini euy? Keur ngopi, Jos. Ayang atuh ngopina euy. Aya tah. Bere wapan lah eta inu mah. Naon Jos ka dieu kopi lah ngopi. Urang teh keur baringung ieu teh euy. Ku naon? Bingung ieu teh tadi teh liwat apos. Posisina cuman urang teh arek nagih ieu posisina. Lagi naon Jos? Kasih foto deh. Can apalnya? Sini lagi naon ieu teh? Di manehna teh rek mere motor ka urang. Motor Masalah naon? kamari peuting. Masalah awe teh ya. Ari maneh kunaon ngalamun? Oh, seksi. Sia naon ieu teh? Loba teuing ngiringan atuh pikiran naon, masalah naon ieu teh? Dah moal. Ieu mah urang duaan, pokona mah rahasia duaan. Masalah naon? Teu. Itu Ji ngomong atuh, ayeuna ka sohib ngomong. Teu. Si geura masalah naon ngomong. jadi kieu Jon. Naon? Kan penting teh yang awewe nya. Heeh. Ieu teh nita ka urang. Terus? Kita jadi awean. Berarti aja we neangan daster jeung tiung. Ada teh si sode urang teh di jailan gitu nate. Heeh. Gitu nate di jailan. Urang Ada lumayan menang Penting teh awe teh sieun meureunnya di mana. Heeh. Maneh kacau banget. si cicing di dieu, tong ka dieu ka dieu lah, dieu ka dieu, tong ka dieu ka dieu lah. Sing aya di sode neangan, tapi lamun bisa mah lamun can papanya kitunya jeung sa di sode. tong dibejakeun urang di dieu. Dibejakeun urang di dieu, ieu tong dibejakeun rahasia ieu. Heeh. Rahasia tiluan we. Teh jeung jelema eta teh can kapangi urang teh. Geus satu aya naon keneh urang pina we nongkrongna. Ka mana ieu teh? Heuh, ka mana? Rupa-rupa. Daripada dieu loba leungit di dieu mah teh. Emang lagi roba reut. Tapi da Pos di mana? Pos mana? pos mana? Pos Ah, aya si sode moal. Moal. Eta di sampah di ditu aya saha di sampah? Oh, kosong. Eueuh Pos ya. saha? Kan tadi urang liwat itu. Mun di ditu tong di dieu mah jempol baleungit teh. Urang mah sieun papangi, sieun dikukumakeun urang. Eueuh, sore teh eueuh ti urang tenang. Kan lamun dina aya kumaha urang dibantuan mah mun Atuh dikukumakeun. aya mah tiluan ieu pan kurang oge maena boga janji ka urang. Heeh, pokona mah urang tagih we motor nanya, mun eueuh gebotan we lah. Alungkeun ka sawah pokona bayar. Heeh lah kumaha we eta mah. Dalam gelap ya. Baiklah ayo Urang yuk. tiluan ieu urang mah lobaan. Oh, Maena mah sorangan. Heeh, urang-urang Nah, ayo kaya. urang milu ka ditu ayo. Enam atuh. Pindah. Kira bawa rokona Bawa, yuk. Bawa. Cepat cepat. Iya tuh sakuan. Ayo. Ini kilo bakir rokok bagus. Heeh, pan lumayan di duitna aya sesakene. Kamana baru dapet ka dieu deh kan. Bawa motor rek si Jos leos anjing aing pagi ku aing. Babat bae si dina. Hah, aing mana tapi tahu kota pelakar mah surana mah euy. Mun eta deh kan. Jika nama ka eta. Nah, paling lah menang siksa paling ieu lah. Bos. Nah, bos. Ini kan ayo bos sode teh. Ayo. Dia tuh angin gitu teh kae gawean. Ye ulah bos. Sia. Oh, anjing gede tuh, Bos. Ye kunaon bos ya teh bos. Ye.
Ye, naon ieu teh bos? Kasep kasep kagawean aing. Ai, bos kunaon? Wah aing mana mah Bos, ya. naon ieu teh? Iya, berarti kan gawean aing pusing aing mah. Naon ieu teh? Cepat tuh, Jup. Jadi Jup ya, Jup. Naon ieu teh maksudna? Ayo teh. Ih, kunaon ieu teh? Cepat tuh, jadi Jup. Kunaon bos? Jadi Jup. Kunaon bos ieu teh bos? Maksudnya